Bismillahirrahmanirrahim. Min alamatil i'timadi alal amali nuqsanu rajai inda wujudil kalam. Hikmah kahiji ngajelaskeun tentang roja. Roja teh berharap ka Allah. Di antara kewajiban hati teh nyaeta roja, berharap hanya kepada Allah, dengan kasalian di Allah, sehingga lamun misalnya jalma berharap kasalian di Allah, eta ngajadikeun kacacadan dina hate. Jadi cacat hate rusak, teu beres. Termasuk teu meunang berharap kana amal, kan ai pengetahuan umum makana berharap ka jelema eta teu beunang. Berharap ka kolot, ka babatura, ka tatangga, ka makhluk, berharap dibere, berharap diperhatikeun jeung lain sajaba. Tah teh ngajadikeun kacacadan dina hate, panyakit hate. Termasuk deui masih kene kaasukeun panyakit hate ketika aya jelema berharap kana amalna lain ka Allah. Tadi dia kabagi dua golongan. Aya golongan ubaidillah, aya deui salik. Jadi anu berharap kana amal teh ieu ditunjukkeun ka dua jelema, beda jeung ka arifinnya, ka jelema-jelema nu geus marifat, ka jelema-jelema nu wusul. Eta mah geus teu bersandarkan amal, geus teu berharapkan amal. Naon ari ubad teh nyaeta jelema anu ahli ibadah, cuma tujuanna lain Allah. Jadi ngalaksanakeun sholat, ngaji, amal-amalan ibadah, tapi dina hatena teu hayang manehna wusul ka Allah, teu hayang marifat. Namun ketika hayang ku ahli ibadah, ku ubad nyata surga, hayang asup ka surga, sieun asup kana neraka. Tah teh asup kana golongan ubad, ahli ibadah. Aya di anu berharap ngalaksakeun amal teh nu kamari dibahas masalah duniawi. Mun maca waqiah teh maca yasin anu kira-kira nguntungkeun we di dunia. Aya kahayang misalnya usaha maju atawa tari lancar atau kumaha we, dulu mainna maca waqiah, dulu duha, tahajud, wirid. Tujuanna teh hayang hasil maksad di dunia, eta teh kasupkeun ubad. Kaduana jadi salik. Ai salik mah ieu mah manehna geus teu hayang naon kecuali Allah. Salik mah manehna mah geus teu memperdulikeun masalah duniawi. Bahkan surga jeung neraka ge ku salik mah
teu kaliri. Mana mah hayang usul kalau hayang marifat. Hayang ka Allah hungkul salik ya. Tah, golongan ubat tadi ahli ibadah tadinya. Loba ibadah cuma tujuanna surga, neraka. Dulu kedua golongan sami manehna hayang usul ka Allah. Ta ieu teh sok bersandar kana amalna. Jadi hayang ka surga teh ngantlekeun kana amal nu dilakukeun ku manehanana. Ta ieu teh teu meunang. Naon sababna? Sabab urang geus apal asup ka surga lain ku sabab amal nu dilakukeun ku urang. Baheula aya jelema nu ibadah 500 tahun nya teu maksiat sakali-kali acan. Tuluy pas manehanana di akhirat diasupkeun ka surga cek Allah asup maneh ka surga ku rahmat kaula eta jelema teu narima Gusti. Nah aning ku rahmat Gusti lain ku ibadah urang pan urang teh ibadah teh 500 tahun teu maksiat sakali-kali acan. Nah asup surgana ku rahmat Gusti sanes ku ibadah kaula. Maka ku alasan eta jelema teh nu asup murek diasup ka surga teh jadi ka neraka. Nah sababna sabab manehna asup ka surga ngandelkeun nyaranjekeun asup ka surga teh ku amalna ibadah 500 tahun saya ka surga teh jadi. Aya di salik. Ai salik mah ieu biasana mujahadana ubat jeung mujahadana salik ieu sok aya perbedaan. Walaupun memang dina ibadahna sarua ibadah cuma dina ibadah teh sok rada beda saeutik salik jeung ubat mah gitu. Ubat mah yang ka surga jeung ka neraka gitu. Hayang hasil perkara duniawi salik mah geus teu katinggal eta teh. Biasana manehna mah salik mah ye rada beda manehna mah. Lamun misalna ubat mah ye ubat mun ku guruna teh tahajud. Maneh kudu duha, maneh kudu ngaji. Eta hal-hal anu lumrah biasana ubat. Nah lamun salik mah biasana rada beda. Ya kadang ku guruna teh puasa Senin Kamis atau doang wudu atau ieu mah kolot teh jeung sajabana. Tapi biasana salik mah dina mujahadana rada beda jeung rada berat. Walaupun dina tingkatan kabarna sebenarnya mah sarua keneh. Cuma aya titik bedana antara ubat jeung salik. Kunaon teu meunang bersandar kana amal tah ieu teh engkena teh bakal aya dua masalah ketika jelema bersandar kana amalna. Masalah kahijina nyaeta engkena manehna ngarasa boga hak. Jika tadi jelema anu 500 tahun bersandar kana amalna sehingga ketika walau dasupun ka surga teh mana asa ngerasa hak urang teh ka surga. Ya sabab boga amal tadi. Ngan dina buktina ternyata dasup ka surga ka neraka. Ngan saberna pas dasupun ka neraka teh mana ingat sadar oh nya bener bahwa urang asup ka surga teh lain ku amal tapi ku rahmat Gusti di ka surga teh. Tah teh jadi boga hak, ngarasa boga hak. Ngarasa boga hak kumaha jadi kieu. Manehna geus amal ibadah sehingga manehna mencek urang mah rada menta tah, rada maksa kalau teh Gusti. Ieu urang teh geus amal ibadah teh. Tapi kunaon asaan teh hirup teh kieu wae angger we susah. Padahal mah kurang kumaha, urang teh geus tahajud, geus duha, geus sajabana. Nah hirup teh kieu wae
Jadi mana asa boga hak menang nikmati Allah kusaha pena ibadah. Eta cacat belajar. Sedangkan ya dina bab tauhid ya praktikeunnya secara dalil ya bahasana. Nah, ya pembahasan ikam rada rumit ya. Rada rumit. Ketinggal rada keras ya pikirnya. Lamun jelema bersandar kana amalna, kahijina nyata bisi mana ngarasa hak kana pamere ti Allah. Jadi lamun tadi teh mah geus salat, geus ngaji jeung sajabana, manehna nuntut ka Allah, hayang pamere ti Allah. Sedengkeun ya lamun urang mengkaji kana kitab tauhid, teu wajib jang Allah ngasupkeun ka surga ka jalma ahli ibadah, teu wajib. Jeung teu wajib Allah ngasupkeun jelema nu maksiat ka neraka. Artina bisa-bisa wae jaiz. Bisa-bisa wae anu ibadah di ka neraka jeung bisa wae anu ahli maksiat ka surga walaupun dina buktina teu aya. Dina buktina teu aya ngan bisa-bisa wae jaiz. Talamun dina kahirupan sehari-hari mah urang ibadah torhan yang sajabana nya. Tuluy mun tadi teh maca Yasin atawa padilah waqiah teh geus dilakonan tapi angger we hirup teh kieu wae. Tah ieu teh Allah teh kumaha Allah keneh nya misalna mun rek dibeungarkeun teh dijembarkeun disenangkeun nya kumaha Allah atawa angger wae geus maca waqiah tah jabat dek tetep dimiskinkeun nya kumaha Allah eta mah. Ieu teh aya hak. Nah geuningan kitu pan urang teh geus ibadah, pan urang teh geus ngaji jeung ngiri jeung sajabana. Nah ini urang teh meunang nanaon tah ieu tah. Permasalahanna adalah bahwa urang teu aya kasadaran naon nu dilakukeun urang teh pada hakikatna mah Allah nu nyieunna. Mun dina bab tauhid mah sifat naon? Wadaniyat fil af'al salaf kamun pasil. Dalilna wa Allah khalaqakum wa ma ta'malun. Allah nu nyiptakeun urang makhluk jeung Allah nu nyiptakeun pagawean urang. Artina urang ngaji, urang maca Yasin, ku Allah diberi hidayah taufik, gerak nage, lempang nage, kicip nage, diberi kayangan, diberi semangatna, diberi katek asa hayang ngaji tah, katek asa hayang ngajinya ge diberi ku Allah. Lempang nage dilempangkeun ku Allah, didiuk nage didiukeun ku Allah, dan ngadenge didengekeun ku Allah. Kan tadi urang diciptakeun ku Allah, jeung pagawean urang, mun pagawean urang ngaji, salat, wirid, maca Yasin, sajabana, eta pagawean urang, tah pagawean urang ge Allah nu nyiptakeunana. Maka ketika pagawean urang Allah nu nyiptakeunana, tah asa teu kaharti logika teu urang minta ka Allah. Ya Allah, pan urang geus ibadah, pan urang geus ngaji, mun dibalikeun teh mah apa sia teh ngaji teh kan ku aing dibere dapat ge. Leumpangna dilempangkeun ku urang. Kahayangna ge semangatna da ibadah ku urang nu mere, da teu dibere moal bisa mata ibadah. Nah, iya. Ya. Jadi kahiji lamun jelema bersandar kana amalna bisi ngarasa mana boga hak kana pamere ti Allah. Tah teh cacat. Teu beunang. Atuh kumaha tu urang kana ibadahnya ieu mah karena Allah bener-bener lillahi ta'ala. Dengan lillahi ta'ala teh walaupun orang ibadah walau diberi susah, diberi sengsara nya narima we karena Allah. Lamun misalnya orang ibadah tuh diberi susah eureun ibadahna berarti orang ibadahna yang ke Allah tapi hayang senang dina kahirupan. Jadi teu lillah.
Jadi lillahi ta'ala inna sholati wa nusuki nya wa nusuki wa mayamati lillah teh lain lillah sebenarnya. Gusti abdi salat teh hayang senang, Gusti abdi ngaji teh hayang beunghang, Gusti abdi ibadat teh hayang anu jadi teu lillah teu. Atuh percuma berenang ibadah teh aya kitu mah. Tah lamun ieu geus kabantah sabarang kisah para nabi oge. Kan aya rasulnya, rasul teh aya 117. Nya karingkas nu paling terbaik 25 nabi, diringkas teh jeung ulul azmi. Tadi dia aya Nabi Nuh. Dulu aya Nabi Ibrahim. Bahkan aya di dina 25 nabi teh aya Nabi Ayub. Nabi Ayub itu seorang rasul. Atena can pernah eureun dina zikir ka Allah, ibadah nu udah kurang Nabi Ayub. Tapi kumaha kahirupan Nabi Ayub? Dibere gering lagi. Panah teh saumur hirup. Baik. Nya. Jadi itu jadi jaminan kurang ibadah teh turun kahirupan urang teh jadi ngeunah secara nafsu urang henteu. Dan Nabi Ayub ge seorang rasul kekasih Allah, paling dekat jeung Allah. Ibadah lillahi ta'ala dibere gering ditarimakeun. Lamun Nabi Isa teh Nabi Isa, Nabi nu pamiskinna senggal ge teu boga Nabi Isa. Teu bogaeun, imah ge teu boga Nabi Isa, miskin Nabi Isa. Tapi seorang rasul deket jeung Allah eta. Tetep we dibere miskin. Teh jadi pelajaran. Aya deui Nabi teh anu memang rasul deket jeung Allah ibadahna luar biasa dibeungarkeun aya Nabi Sulaiman. Aya dia rasul anu ibadah ieu dibunuh ku umatna di poro. Ya Nabi Yahya eta kabunuh karagaji pan jaya. Nabi Isa mah dibunuh tapi teu kabunuh. Aya Nabi Yahya mah kabunuh ditewak tapi kabunuh ku umat. Eta ku kisah ieu geus jadi gambaran bahwa amal ibadah teh teu bisa tah dijadikeun alasan urang menta kana pamarintih Allah. Ahlillahi ta'ala. Nah, ieu ubah deh. Kayak gitu nama sih lamun berbicara masalah cinta ka Allah teh mahabbah ka Allah sebenarnya kajawab sebenarnya seorang kekasih mere barang kamanehanana dibere barang. Dulu dibere dua pilihan, mane rek dibere urang tertutup pamrok, apakah urang teu mere tapi pamrok hanya tim pamrok hanya dibere naon ge gitu secara cinta. Kan aya mahabbah kalau gitu Gusti abdi mah teu hayang surgana, abdi mah lain sieun nerakana, lain teu hayang dunya, lain hayang dujana, hayang Gusti na abdi. Eta mahabbah tingkat tinggi ka Allah. Jadi teu ningali pamerek. Aya mahabbah. Lamun misalna cinta teh tuluy resep dibere, pada kata lain cinta lah. Kunaon maneh bogoh? Si eta mah sapura bere. Eureun memerana teu bogoh deui berarti lain bogoh kitu mah. Manfaatkeun ngaranna. Kan di antara kawajiban teh kudu mahabbah. Illallah kudu cinta ka Allah. Aya cinta ka Allah mah teu ningali pamerek. Rek susah, rek senang, rek digebuk, rek diciwit, sugan asal barang jeung kabogoh we. Tah mahabbah ka Allah kitu. Rek dibere senang, rek dibere susah, nu penting mah deket jeung Gusti teh itu geus mahabbah. Hayu ubah. Kaduana, tadi permasalahan kaji lamun misalna jelema bersandar karena amalna bakal ngasilkeun manehanna asa aya hak pamere ti Allah. Kaduana lamun misalna teu amal ya, ieu ngakibatkeun kana putus asa.
misalnya teh sholat ditinggal ke ngaji naudzubillah min dzalik teh nya maksiat kabeh di alaman mabuk teh nyajina jeung saja kabeh maksiat dilakukeun jeung ngabunuh segala perintah sehingga mana ngerasa duh aing geus teu boga amal soleh jeung saya geus pinarakaan lah kalau gorong lah geus bae mah moal pasti pinarakan orang tah ieu kan putus asa. Sedangkan cek Allah latai asu min rahmatillah temenang putus asa nikmat Allah kisahna kan jelema nu geus ngabunuh 80 jelema ngabunuh ya ngabunuh 80 jelema kudu datang ka hiji kiai ke beja kiai urang ngabunuh 80 jelema kira-kira ya Allah ngampura mah saya kata kiai wah Allah mau ngampura sebenarnya pinarakan jadi bunuh tah kiai ngata teh geja jeung 100 kira-kira yang tindakan geus bunuhlah aku 100 teh. Nah tapi nah teutikna aya kene bahasana harapan. Ngeureunkeun kene saja lah. Nanyakeun lah ka kiai saja. Nanyakeun ka kiai di waras kamu jelema 100 orang. Nu kasarana kiai deui tadi dibunuhna teh. Ya kira-kira ya urang geus ngabunuh 1 orang ya. Kira-kira Allah ngampura mah ku ngampura. Allah mah lautan ngampura. Padayeuna mah jelema ngabunuh 100 jelema 1 orang ujung-ujungna masuk ka surga. Padahal teu boga amal. Amalan ngabunuh orang 100 jelema. Nya. Salat ge encan, puasa ge encan, kabayang teu salat teu puasa ngabunuh, nya maboknya sajabana, encan can amal. Nya. Tapi asup ka surga. Da sabab dina perjalanan mana tobat teh, encan salat-salat acan awak. Mau sebab petunjuk tina kiai kadua teh jual cuma ka 3 aja. Masalahnya saja pada takar ke leumpang mawa pandanana. Berarti kan ibadah nya sedengkeun mana boga maksiat 100 jelema. Nya ngabunuh tapi ujung-ujungna asup ka surga. Jadi naon ngaranna teh 2 poin nu dipawerkeun ketika jelema bersandar kana amal teh hiji mana boga hak karena pameret ya Allah lamun nyarakeun amal kaduana lamun teu boga amal jadi ngedon jadi putus asa ka koron saya teu meunang ieu jadi teu meunang nyandarkeun berharap karena amal jadi ketika orang maksiat yang sajabana terus hati mah berharap ka Allah. Ngan ketika urang ngalaksanakeun ibadah entong pede urang asup di surga. Da sabab kewajiban ketika urang ibadah ulah asup ka surga. Da sabab ibadah ge meunang Allah. Jadi lamun urang dina posisi getol ngaji teh sholat kayak ningali jelema nu maksiat moal ningali asia sama pindahkan moal gitu. Oh. Nah. Paham ya? Masalah salik mah asal teh di urang mah di dieu ya. Eueuh salik. Ya kan geus teu hayang nanaon gitu. Allah we robana ubat ahli ibadah. Da sabenerna mah hayang asup ka surga ku ibadah teh tetep kita salah teu beunang. Teu beunang. Panyakit hate teh bahkan baheula sate awan kan dulu surga teh mamuas teh ya ka mana ya kan dulu surga neraka kumaha sih mungana loba jelema nu ibadah pada hayang ka surga pada sieun neraka dulu surga neraka eta mah kata-kata keluar dari para aulia eta mah hal para aulia mah bahasa ngomong kitu teh eta mah hal seperti itu para aulia. Sebab
ari Allah teh kholi dan kesalian teh Allah teh makhluk teh anu diciptakeun surga teh makhluk anu diciptakeun ku Allah neraka teh makhluk anu diciptakeun ku Allah. Maka ketika jelema hayang ke surga berarti hayang ka makhluk dan ka Allah. Nanti menang ibadah karena makhluk. Min alamatil itimadi alal amal nuksonu rojai hingga wujudil jalali. Di antara ciri jelema nu bersandar kana amal teh ketika mana eureun tina amalna jadi rojana teh leungit teh tadi teh manehana terjun kana maksiat ibadah kapitulillah tulakun maksiat maksiat gede kieu jangan oke neraka jangan mau ke surga urang teh tah kitu teh masalah ieu. Ini sebenarnya itu ada pembahasan yang bubar, ada pembahasan yang salih, ada di pembahasan yang awam, yang kurang-kurang boleh salah ke awam ya. Kan tadi orang kemenang bersandar karena amal. Lamun urang bersandar kana amal, urang ngarasa boga hak, sebab urang boga amal kitunya. Atuh mun ngana naon sababna? Sabab amal urang ge dijieun ku Allah. Ya. Lamun dina bab rumah tangga teh aya salaki urang geus nganapakahan ka pamajikan sajabana wah dicukupilah napakahna. Ngan pas suatu saat kurang kelapar jadi pamajikan teh kalah teu pamasakeun langsung ngapa kurang anu mane teh hideung kana geus nganapakan kieu kunaon teu pamasakeun. Jadi aya kecewa aya nyeri hate kusabab pamajikan teu masak padahal kurang geus nganapakan ngarasa aya hak sabab urang geus mere napakah. Tadi teh teu meunang cacat. Nah geuningan tadi teh da urang digerakkeun hatena ku Allah dilempangkeun duit nu aya digerakkeun hayang rek ku Allah eta. Allah nu ngagerakkeun ge. Sehingga asa teu boga mah urang bager ka pamajikan nya ku Allah keur dibageurkeun ka pamajikan. Sehingga ketika pamajikan bager teu bager nya urang teh anu teu aya hak. Sabalikna kitu dehanan pamajikan oge. Ayo ngasan teh kurang kumaha sageus nyusu geus ngurus budak bisa jabana kieu sehingga lamun salakina kacil teh mana mau kamukan kalau kita teu hidung teu bisa jabana asa boga aya hak meunang perlakuan ti salaki anu hade kusabab manehna geus ngalakukeun ngajalankeun sesuai parta-parta istri gitu. Tah ieu teh cacat teh dan nyandarkeun kana amalna rumah sanggeus nyusu rumah sanggeus ngurus budak geus beberes sajabana salakina teu mikir aya nyeri hate aya kecewa teh itu bersandar kana amal teh cacat panyakit hate ieu permasalahanna emosi kena teh ka salaki permasalahanna emosi kena ka pamajikan buder we ieu di mana permasalahanna duanana aya panyakit hatean naon paya teh ngarasa mena boga amal padahal amalan ge meunang Allah teu wajib tadi teh jelema ibadah ya rek Allah mere surga rek Allah mere senang rek Allah mere sengsara nya urang ibadah rek Allah mere miskin rek Allah mere beungar rek mere sehat mere sakit kumaha Allah eta mah tanya kitu ketika urang amal ya jeung papada jelema ya urang geus bager ka babaturan, urang geus bager ka tetangga, urang geus bager ka pamajikan sajabana. Geus urang bager karena Allah we. Hanapon manehna balik bager eta mah nyalahkeun teh teh jadi masalah. Jadi urang teu hak dibaturkeun.
mangga urang pokokna mah ngana pakahan ka maneh jeung sajabat maneh rek nurut teu nurut, rek panggieuseukeun teu panggieuseukeun, rek pamasakeun rek ngarti teu ngarti, rek adat jadi mana masa bodoh urang. Eta mah hak maneh ka urang, ngan hak urang ka maneh ngana pakahan. Nya kitu sabalikna pamajikan ge ieu mah hak urang ka maneh taat gitu. Tadi tanya saja pada anak pon mainan anak apakah ngerti eta mah sabodo mana urusan mana aja urusan urang aja kalau ieu mah tah lamun kitu tigana rapi ka beda nya pamajikan jeung salaki jeung tetangga jeung sadana moal mata seberang permasalahan teh dina sakabeh aspek kehidupan anggar aya teh masalah hiji panyakit hate eta oh dalam menatana bareres teh mah ieu walaupun saling moal aya pertikaian moal aya perselisihan moal kerma kajian-kajian rohani teh kajian-kajian hati teh jarang ngalobana kajian-kajian syariat tadi dibahas tah mangda eta ge perlu wajib da perjalanan awal jelema teh kudu syarat heula ngan namun ngabahas tentang babat teh ieu jarang kajian teh jarang yang ngabahas itu jarang. Aing teh geus kurang kumaha atuh ka maneh teh. Nah, geus susah samun teu ieu pisan da ge as aya hak asa boga amal manehanana. Nyandarkeun kana amal da teh teu meunang. Atau lamun pun guru teh mah ya antara guru jeung murid. Ketika seorang murid manehanana era nyampeurkeun guruna ku sabab manehana ngalakukeun kasalahan mana teh jadi era tah datang ka guruna teh masababna sabab asa boga salah tah ieu ge bersahar kana amal. Sehingga lamun manehana ngeun bener ya keur bener ya. Misalnya cek guru kieu teh tuturkeun, tedekan teh guru ngana misalnya ngeun kasalahan jadi bukan nyaber guru, tah ieu ge sarua paekat teh bersadar ka amal. Padahal eta godaan paling dasar. Jadi antara nyasarkeun jelema mah dijauhkeun ti guru. Atau sabdi guru abdi nyarios aya rasana geus bener ketika memang orang boga salah ka guru rasa salahna geus bener ngan praktekna tetep praktek kan salah sehingga engke setan teh datang kana hate ngegedean ka era urang tangke ka era eta nu nyebabkeun urang teh era datang ka urang tah lah setan teh berhasil. Sabab komo lamun misalna guruna ahli rohani, komo guruna misalna wali saja bana, oke, diberasa gede tah. Sehingga mereka nyamperkeun urang sih, nu dosa saja bana kieu. Kadang kan alasan jelema kan gitunya. Lamun rek ngaji rata datang ka kiai atau ka pasar kieu, nah teh seueur mah aya ngakera rumah sajelema goblok ka dosa. Eta bahasa kitu secara rasa bener, rasanya begitu. Dan lamun menyebabkan mainan teu datang nya ka misalnya yang ngabeunang diri ka kieu teh ustad teu datang tah ieu sabudak ketang macet bahasa guru mah teh kata-kata teh. Jadi ketika orang rek silaturahim tuluy teu jadi saudara gara-gara era maka itu masuk kana perangkap setan teh bahasa teh bersandar karena amal teh geus ulah kok bersandar ka jelema beunghar jeung sajabana leuwih ulah pisan Allah. Jadi walaupun kurang dina kayaan loba maksiat sing gede harapan
ulah letih harapan dan menggabung masyarakat jelema ge dari ujung-ujungna mah ka surga. Ngan ketika orang posisi dina naon dina full dina ibadah ulah kapedean urang teh jadi ahli surga dan nyatana 500 tahun di ibadah teu ngasihan kali-kali aja jadi jaminan suka surga. Jadi harapan Allah lain kana amal tong abung-abung amal jadi urang kapedean surga mun urang dina maksiat tong putus asa dina menangkeun rahmat Allah dan ngabunuh jelema ge jadi urang mah sehingga diharapkan kalau ulah putus asa nya gitu pahamnya.